Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa sadayana, alhamdulillah dina bangkit ieu simkuring Mang Odet sapara kanca biasa patepang deui neraskeun dongeng Sunda jejer carita si buntung jago tutugan biasana es Sukandar anu jumantara di Okib Channel. Atur nuhun oge kanu parantos ngasubscribe, like, sareng komen. Mugia kasayan para wargi sadayana dibales ku Allah Subhanahu wa taala sing dipanjangkeun umurna mugia oge sing panjangkeun rejekina. Atos supados teu nyangkolong teuing kana waktu sumangga urang teraskeun deui si buntung jago tutugan. Prunga. Mimiti mah ngomong mah teh bosen, tapi ari geus amprok mah teu beda we jeung anjing manggih tulang. Malah waktu kubah Rowi digeugeuykeun oge da eta mah nega galabatan anjing rek disebut hakaneun pikeun Bah Rowi mah aya atohna lantaran sasatna aya waktu jang ngareureuhkeun kacapek. Ku kituna goledag we manehna ngagoler di tengah imah. Teu lila geus kadenge kerek mani nyegrek. Ali Andi jeung Ki Jandra sabawadana ninggalkeun Wijana jeung Pamajid terus ngeblecet rek ngudag karna beh manehna make jalan terobosan terus mapai jalan rondaan nepi ka jalan sisimpangan anu kabelah katuhu anu prasna ka Cisaat. Sedengkeun anu ka kenca prasna ka Batu Gede eureun heula nungguan sisi Jaka aya ditukangeun keneh tapi tetela deui nu diudag teh teu tembong kelangkang-kelangkangna acan. Tadina sanggeus karuahan karna teu moal-moal teh rek ngagidig wae muru Cisaat lantaran beja ti Sukri teh yen karna mineng ngotok mawo di dinya. Tapi sanggeus dipikirkeun asa tepi hadieu mun dijorag ka Cisaat der kalakah pada ngarep ku salembur sasatna ngadon sasoro nyieun indung rusuh bibit rujit di lemur batur. Urang uih we Pak tos dugi ka Cisaat sigana mah si Jaka teh ceuk Andi mutuskeun ngajak balik deui. Telat atuh da si Sukri mah mabejaan teh ceuk Ki Jandra anu sarwana ngarasa hanjelu. Sanes Sukri anu telat tapi emang openg anu bet laporan yen Sukri keur disiksa ku si Jaka jeung Pak Rowi. Ari abdi lulusuhan teuing deui. Ari pek teh sanes sareng nu matak teu kahartos teh naon sababna bet ngaganggu ka Sukri. Sareng ari ningali tina petana mah tadi teh manehna siga nu ngahaja-haja bade nyieun riributan mung cuana eta bet nyebat si buntung ceuk Andi bari ka tempo kerung. Sareng ningali tina pangabisana mah estu ning luhur pisan. Ieu mah kacida matak helok. Andi beri terus ngahulang siga anu di pikiran. Lamun tadi Sukri nyebutkeun yen eta dua jalma teh samemehna nanyakeun manehna mah meureun Andi bisa ngahubungkeun yen dua jalma anu neneangan manehna. Tapi puguh eta ingetanna digedekeun ka si Jakalara jeung Bah Rowi anu antukna les we teu inget saeutik-eutik acan. Tapi rupina mah maranehna teh keur milarian si Jaka. Margi reg Ki Jandra eureun nyaritana siga nu asa-asa malah deket-deket kana rasa powder dek cacarita teh.
Tapi akhirna mah dark we ku Ki Janta teh dicaritakeun sagala kejadian waktu si Jakalara jeung manehna rek ngabadog imah Haji Akub anu di Tanjung Pura nepi ka akhirna digagalkeun ku ayana hiji jalma anu make tergos sarta papakean anu ngarupakeun maung. Kutan nah nyalira eta teh dibolak-balikna. Atuh sanes dikarpu Andi kacida kagetna jeung penasaran. Mohon ngawitana mah ukur si belang. Terus warga rabu sabedog-bedogna anu antukna bapak sabalad-balad ampuh dugi ka sadayana oge ngaranna pantatu. Ngan nalika warga tos kadesak eta sajorela tur bari ngagunakeun panangan kosong. Eta anu sepuhna ngamuk-ngamuk ngawik dugi ka si Jakalara sareng nu sanes kalabat bapak. Kabur katawuran. Hebat oge nya eta sepuh teh. Ceuk Andi dina mujina dibarungku hatena anu tambah ku rasa penasaran. Malah ku ninggal gerakanna mah tadi waktos pedunglung sareng jang Andi bapak gaduh kayakinan yen eta anu ngora teh anu harita nganggo tergos maung. Ki Janta ngibehkeun pamanggihna. Piraku laras kitu eta teh Pak. Laras jang jadi pijen sasieur oge boh gerakan boh tina dedegan pangadegna ge dedeg pangadegna ge rupina mah manehna teh nuju maluruh si Jaka nu mawi ayeuna aya di dieu. Muhun sigana mah kana kitu Pak matak pantas lamun tadi si Jaka anu keur ngudag Sukri duki ka baralik deui oge nya eta atuh bet ngadon ribut jeung urang geuning. Da eta mah openg bet salah ngainformasikeunna sareng abdi deui sasak sasar ujug main tarajang we. Duh Andi setengah ngarasa kaduhung geuningan perkara hoak teh tos ahaya di baheula nya manguus. Namung ayeuna mah aya naon kitu sok sieun manehna ngadon ngamuk. Rupina mah moal jangan di atuh ayeuna mah urang kaditu deui we nyusul. Namung bapak we nyaliranya anu kadituna abdi mah bade katong ulun menakan pamardaka punten mangdugikeun we perkawis ieu ka Mantasim. Andi ngadon percayakeun ka Ki Jandra katuruk hayang manggihan pamardaka nu jadi guruna. Kata mah horea mali kudu panggih jeung ulut lawana. Lain lantaran ngerasa seber tapi ieu mah samata marasa ngerasa era ngarumasakeun lamun manehna kurang asak sasar. Lamun manehna asak sasar mah meureun dalang oge moal lila teuing nyaritakeunna. Moal dugi ka gelut maksud teh. Irang saha jangan dia. Mending oge sareng atuh. Ki Jandra oge hoream. Lantaran ari hatena mah tetep re ngarasa sieun dirina kanyahoan pernah nyieun riweuh di Tanjung Pura. Memang kasieun Ki Jandra teh teu salah-salah teuing sabab pamajin mah cantang tu apaleun sabab harita datang nama mangsa keur meujeuhna campuh. Tapi ari wijana mah geus tang tu apa lantaran sameme tarung jeung si Jakalara teh manehna geus bisa nitenan kabeh musuh-musuhna. Lantaran kabeh oge
ngejereng-jeng, ngejerengjeng, ngejeng-jereng, ngahapit karena alias si Jakalara. Atau tadi waktu Nawijana padungdung jeung Andi, Kijana mah datangna paneri jeung mangsa ngabelasat rek ngudag karena teh Andi ngajak Kijandra. Cacakan mun manehna teu indit mah geus tangtu bangkal kanyawan ku Wijana. Tapi kawasna wae Kijandra kudu salamet. Barang anjog ke tempat urut galungan teh Wijana jeung pamaji dia geus areuweuh. Harita sanggeus Andi ngeblecet ngudag karena pamajid teh nyamperkeun ka Mantasim sarta nu sejena. Terus mereka keterangan yen memang manehna teh keur ngaleangan Andi. Tapi lain rek aya maksud gorengan saukurek nah hayang nanyakeun sarta menta keterangan sabab waktu Pasmita nu jadi akina Wijana rek kadatan jalma-jalma anu rek ngaroga hala ka imahna di antara ku Karaman teh anu harita ayeuna kabur bet ngaku-ngaku dirina si Buntung jago tutugan sarta malahan mah nepi susumar ditanya soal katutugan. Neangan Andi teh saterek menta keterangan yen ieu teh laku lampa jalma julid anu ngahajar rek ngabengkakeun lantaran manehna teh sidik harita katempo leungeunna dibolen ku lawan bedas. Hal eta oge centang tu hiji kepastian lamun manehna teh Andi sasat anu geus kasohor dilani si Buntung jago tutugan anu cenah ahli tutulung kitu tah kisilah pangpangna jeung kula jeung pun incu ayeuna oge aya di lembur teh sabab menang beja lamun Andi alias si Buntung jago tutugan keur aya di paninjoan ngan nalika ngaliwat ka pelebah dieu ujug-ujug aya lo nu lompat dibeperi ku dua jalma nya ditewak teh maksudna mah bade ditakon aya naon bet lompat. Pamaji nutup caritana bari ngareret kasalarea. Oh gitu memang hal eta teh tangtos gawena jalma julid nu maksudna bari adu domakeun cek Mantasim beri ungut-ungutan. Tah itu manehna teh ngantos tangtos oge anu ngamusuh ka Jang Andi. Ieu sababna kula tebih-tebih datang hayang lapangan Jang Andi teh sugan jeung sugan. Jang Andi teh kagungan musuh janten tiasa dipaluruh ke sasana. Pamaji dikajentekeun menawi eta kinten-kinten Pasmita kagungan musuh henteu. Upami kagungan bagi raos kula mah gampil kantun kadinya we maluruh kitu eta teh Mantasim kalah meresaran kantenan we namung kapungkur nalika ujung nuju anom tebih di tempat sanes deui upami saumpama anjeunna piraku tuh make nyabit-nyabit kasih Buntung sagala. Laras mung musuhna Jang Andi mah ukur komplotan si Jaka eta teh margina anjeunna kapala begal tapi ayeuna mah si Jaka teh tos teu tiasa nanaon di dieu mah margi teu weleh dibubrak abdi ku Jang Andi eta teh eta pangna Jang Andi ngalah jago tutugan teh lantaran ngabitana ngebuburak teh di lebah tutugan cek Mantasim. Saha Pak si Jakalara teh Wijana ayeuna mah nu milu nimbrung laras ujang nah geuning sapertos uninga ka si Jakalara. Mantasim nanya semu heran kantenan we terang mah margi kantos tepang malah dugi ka patelak waktos anjeunna nyieun ririweuh di Tanjung Pura namung teu kantos ningal raraina margi anjeunna nganggo tergos hideung sarta acuk hideung anu digambaran lancah maung ahe-ahe kutan atuh upami kitu mah tewak we manehna
maksud teh da moal salah manehna anu ngaku-ngaku si Buntung teh. Malah tadi teh jang Andi oge ngebelacat teh bade ngudag si Jakalara. Sabab kenging waltos yen anjeunna nuju ngudag Jang Sukri, Mantasim bari ngarelet ka Sukri. Larasnya Ki. Tadi teh katinggalna aya 2 jalmi anu ngudag. Wijana bari ngarelet ka Pamajid. Nya we nya. Masa pati-pati si Jaka ngebelacat. Balik deui lamun teu aya naon mah. Mantasim mileulan mairan. Ya geus kitu mah Pamajid kata Wijana pada sariuk rek terus menyusul karena alias si Jakalara. Mantasim mere keterangan lamun si Jakalara teh dumukna di Gajah Ngamung. Lamun dek nyusul mending make jalan anu belasna ke Batu Gede ulah make jalan nerobos. Seperti Andi anu dimaksud supaya si Jaka bisa kakepung. Geus kitu mah belacat teh Pamajid jeung Wijana arinit sarta samemena ngomong heula ka Mantasim lamun engke tangtu bakal nepungan Andi. Nu partak waktu Ki Janda datang teh maranehna salamet teu kungsi papangi jeung Pamajid sarta Wijana. Geus kitu rong heap Andi datang derak-derak we ku Mantasim dicaritakeun naon anu diobrolkeun ku Pamajid ngeunaan maksudna neneangan Andi. Kakara ayeuna mah ku Andi kaharti yen 2 jalma anu neangan manehna teh nya eta 2 jalma eta pisan anu tetela Pamajid jeung Wijana. Ngan kulantaran harita Andi leuwih mentingkeun nepungan pamardaka manehna teu balik deui malah ngadon nitah Ki Jandra. Antukna Andi arinit jeung Ki Jandra anu teu weleh ngikintil bakuna mah manehna teh ngarasa sieun papangi jeung si Jakalara lamun init-initan sorangan teh. Sanggeus nepungan heula Aki Surdi leos we Andi teh ngajugjug ke Tanggulun rek nepungan pamardaka. Si Ruyuk oge teh tinggaleun nuturkeun ka kalayangan di luhur tempo-tempo sorana ngakeuli. Pamirsa pugu oge sapoe eta makarna teu ingkah-ingkah di mana ada sim. Ya munasabah lamun teu kapanggih teh da Pamajid jeung Wijana mah maluruhna nepi ka Cisaat. Ali rek diteruskeun ke Gajah Ngamung maranehna teh ngarasa hoream lebahna mah teu apaleun lebah-lebahna da can puguh ayana oge di sisi Gunung Haruman. Kukituna baralik deui muru ka lembur panenjoan. Nu dimaksud nen dek nepungan Andi, tapi kacida ngerasa harendeugna. Sabab Andi teu kasampak kukituna jadi pugag lalampahan, jadi asa ngabuntut bangkong. Ali dek ditungguan da puguh lain tungguaneun. Sabab can karuhan ira balikna deui. Geus kitu mamaranehna arinit teh ninggalkeun panenjoan baris ngarasa harendeug nalantaran Andi teu kasampak. Rada kaget abi mah Aki ceuk Wijana bari lempang nyarita ka Pamajid. Nah kumaha kitu jang? Tanu gerakan gelap ngampar nah beuti piboga ku Andi. Puguhan Aki oge. Mata hayang pisan panggih teh. Aki hayang nanyakeun oge ngeunaan hal eta ka Andi teh. Eta ku Aki teu katos dilungsurkeun ka nu sanes. Nya puguh. Atuh ku Aki ge ukur digubrageun ka hidep jeung ka bapa hidep. Teu dibikeun ka nu sejen malah ka murid Aki sorangan di Cibalieur oge teu kungsi dibikeun. Wah kitu ku Abah mah diturunkeun ka nu sanes. Moal maka saha
saheuna tujang yang jana nganduka teuing manehna teh bisa wae murid sapaguron aki baheula tapi da cenah mardaka guruna teh cek fantasi mah pamajid bari kraung semua anu keur nginget-nginget sedengkeun batur sapaguron aki mah teu aya anu ngaran eta jeung teu aya urang Garut deui aya oge orang Sukabumi Mangku Suami tapi da eta mah batur sapaguron pasakeun gurunyeun cakue teu pamajid eta deui hebatna leungeun buntungna ngajebrotkeun adalah teh karaosna sapertos ditoto gulu besi masalah jangjana leungeun buntungna teh minangka senjata andalanna sabab anu katiten ku aki mah ya leungeun katurna mah ngan saukur mangrupakeun pancingan da inti sarina kekuatanna mah aya dina leungeun buntungna ngan lamun tadi make gerakan pesot mah jangjana tangtu leungeun buntungna teh bisa dilumpuhkeun muhun aki tapi da maksud abi mah teu aya niat bade nyilakakeun sareng sigana mah manehna narajang teh pedah ku salah paham apa tadi teh urang nuju ngarajengan rencanganna halus we jalu memang ulah gampang digunakeun sabab anu diperhatikeun teh mamalana inget baheula pamurtala oge nepi ka nyengwe kulitna teh andi oge daya tahana maka cina hebatna eta we ku abdi di deukeutan dina juris ulin madi meni teu kerea-kerea wijana teu eureun-eureun ngebrehkeun pamujina malah waktu igana ditok-tok ku gerakan cara dinoktok oge sapertos teh pengaruh atuh nalika pandanganna digunting ku jurus Dewa Samadi oge pan manehna ngadon terus nyeprut narajang aya deui mata kelok mah aki naon eta teh jang eta gerakan ngaleang saibas dadana beli persis siga anu digunakeun ku si Jakalara waktu si Tanjung Pura malah abdi mah tos cop wae pami ani sareng si Jaka teh dulur sapaguron sarua matak teu kahari nah gerakan gelap ngampalet beuti pogoy ku Andi pamajid bari kogodeng dupi aking ke bade tas narangan nya pugu we atuh jana bebeulieun aki teh ti baheula jarang pisan ngaping hidup cek pamajid bari neuteup wijana pinuh ku rasa kanyaan waktu pemiarsa sadayana cak dugi ka dieu dongeng sunasi buntung jeung tutugan enjing urang tepang deui hatur nuhun ka pamiarsa anu tos satia ngabandungan dongeng Sunda ieu oge tong hilap subrek pamiarsa ngabantos kasumangetan dina neraskeun jejer carita ieu hatur nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.